Urang masih keneh ngabahas tentang riddah. Keluar tina agama Islam tilu perkara. Hiji kuniat megatkeun Islam, beres ku urang dibahas. Kadua ngucapkeun ucapan kufur. Katilu pagawean kufur. Ieu masih keneh seputar ucapan kufur. Halala muharraman bil ijma'. Tawa jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucapkeun halal, ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma'. Zina teh geus arapal sarerea, hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka pae. Lamun guer muhson dijilid 100 jilidah. Lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh gitu. Saparo paraeh we pokona. Zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan. Teu puguh ieu bakalna bin saha. Borosot anak alam dunia teh teu puguh bina lantaran tatadina Salome. Satu lubang rame-rame. Supaya ngajelaskeun tentang turunan ulah acak-acakan, maka diharamkeunlah ku Gusti Allah zina. Kuari nyana teu puguh teu karunya ngahalalkeun zina. Lah kiai ngomong segala haram segala naon, barang ngeunah diharam-haram. Eta ngahalalkeun zina. Geus kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah. Aya nu zina teh timbul tina cinta, aya nu zina teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Tama geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak lompat ku ari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deukeut ku ari. Masya Allah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilongok doang. Alhamdulillah bersih tambah didinya lantaran gerak kabehat. Polsek gerak, dan Ramil gerak, Koramil gerak, Kobeh toko bas kontak di dieu. Aya nu kapanggih 1 2 3 4 5 6 7. Teu beres. Masya Allah, karim ya perzinahan. Urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% eueuh parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang
lantaran di Jogja masih kajaga kuari mah geus teu kajaga. Hai di Tangerang geus leuwih belah ditu di Tangerang. Masyaallah wadak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter, sedangkan pinter kudu sakola, sementara kabar-kabar di sekolah seperti gitu orang serba salah. Kos gitulah ieu mah teu rek jaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad atawa ngahalalkeun minuman keras khamr bir kunyana dihalalkeun, menzen kunyana dihalalkeun, vodka kunyana dihalalkeun, jeung berbagai minuman anu osok ngaweurekeun ngaleungitkeun kana kitu pikiran, ngaleungitkeun kana akal kunyana dihalalkeun. Ieu geus bae murtad. Ya Allah ya nginum baik ai sararia beuki malos tah cenah aku kieu jadi menangkeun kan los sia badareuki mah jawara pemuda tapi ai datang ka ngahalal ke maulah ketinggal tungguan baik di akhirat bakal kumaha. Bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman, Allah nu bakal ngahukuman. Urang ngakurkeun nu salah jeung nu bener di negara, nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam, nu maling nu kuduna dihad dipotong, anu minuman nu kuduna dia ternyata diantepkeun di negara, ngantepkeun karena hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entek urang sieun ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah, yakni siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak. Kos kitu ditanyakeun, hulu sia pantaukeun habek. Goblok make tatanya. Geus puguh siksa eta teh anu kos karar itu teh jang iktibar urang tah lantaran di Indonesia teh kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum. Anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep, nu kuduna dihad ternyata diantep, nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep, nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep. Ngantep na ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener, ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah ngeri urang. Mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting, eueuh aki-aki anu hudang ti peuting, eueuh jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok ceurik tengah peuting. Orok mapan aya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa baik, tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang tah eta teh sekadar hudang gitu mah teu beres. Bapana kan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok. Orok lain sacerik-cerik ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu. Goblok-goblogan tatanggana sial da orok aing teu bisa berarti.
ganggu gorok padahal bacak malaikat sial baik Allah gak hudang spesial hudang hudang sial-sialan Masya Allah kudu nama alhamdulillah orok saya tuh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah aturan aing teu tahajud jadi tahajudan lempeng makan ngos itu ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa itu bisa keur peuting Masya Allah eta orok lain sambaraga orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngear ceurik ngahudangkeun sekitarna aya aki-aki jeung nini-nini hudang ti peuting eta ge sarua teu kuatna ki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus kieu wer lain nyisang balik deui lah hingga sakira teh wa isuk bae teh mah siksaeun agi-agi kos kitu mah aduh jaga agi-agi geus kolot geus dol berarti lah langsung nyana mandi hudang alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ieu kiih cakna baheula mah keur tilok hayang kiih tilok udang ti peuting barang hayang kiih bae udang ti peuting cakna nuhun kiih tahajud tuh jadi eta teh teguran ti Gusti Allah hayang kiih teu kuat teh teguran sebab keur ngorana tilok udang peuting urang mah juga greget bae aing cenah tunggal peuting bari mah geus kiih bae duh cenah kudu kumaha gue eta teh dihudangkeun ku kiih malah mawaliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna mama hampura cek geus kula ieu teu daek hudang aya ti peuting nginum loba sia teu kaharti teh tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter deuk hes lantaran basar lalagaan balik deh jangan kebenang sabulan kadinya wampura mama aja kula mah hayang udang ti peuting kabita jasa tapi teu daek udang nginum nu loba sia mah cek aing nginum sakali dua kali katilu kali kita nginumnya lok bener barang peuting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang oh mondo ya teh kieu jadi jelema anu teh hudang ti peuting nu loba sebagai nginumna tong ngadahar sambal nu loba wah tah mangga pokona maka buru wudu mancer ti hareup ti tukang uja atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah los pajak tapi ulah ditekadkeun halal ayo beuki menyana ka pajak bupati terus nya nama gupak di pajak gupak nya geus kos kebodongkol nya nama geus gupak ih mandak cek kula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dieu kakara kajahoan kamari ieu mah so amat cenah ki uci so jasa teh mah cenah ngomong ya tuh aing mah wayah so mah so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae hese beta husu teh lain hese deh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah husu teh disejak geus pelantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep bupati Garut pan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae
Bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna Bupati Bogor tuh pan siapa nyaho aja sempat babaturan sia kan atuh poe gedegekeun we atuh ge nyaho eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh masyaallah lamun menteri agama atuh talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang can kagiliran cak kabeh salah nu nyahoan karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang tadi hitung gitu ku rakyat je warang sana kan ngitung nyaho urang getet sekian persen jang PNS sekian persen jang pembangunan eta sakitu persen deh ka mana tuh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran terus mendek jore bae kan kasih nyahoan ku aing urang mun atut ditangkap lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngecan kagiliran doang emang kumaha gitu numadak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai cekna tidak akan selesai saking non gitu lapis wah ilalagan nah ieu mah keur carita sabodohnya na ibarat reki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh ieu urang mah sakadar rakyat diatur ku nyararana nanya anu nyieun pek ka ibarat reki mah heuge ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak minum dipajak beli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibelem dibulak balik kerecek saya tak bupati saya tak gubernur saya tak tama RI 1 Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek ternyata makan kafir iya sing hade tah jahar tina urusanana emang eta manggeus diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urang na ge dipajak urangna bakal dipajak garak-garak datang ka pager kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak nyala darek mah gupak dipajak baik nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan be nu bener haji ibadahna jarang kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tabarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna tapi ngaran-ngaran aju pelit bae herere jasa ieu nu mentak pantes kosa goblok-goblokna dagang aya nu halalan sebener-benerna pamarentah nu halalan kumaha coba eta kumaha eta ieu mah urang ulah bebeja ka batu urang bae maksudna ieu urang mah nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah ulah cek PNS saya moal ngaji deh minggu harus anu nitahan ngaji ayeuna teh los ya ngaji na jeung Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupak nya gede menta nya naga memantak aya hak sabenerna mah kiai teh di pamarentah
lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok hadir ngadahar duit ti pamarentah aya nu kula ngomong kiai eta aya hakna di pamarentah cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawan aing atuh jeung sia mah cak hate kan teu dijawab teu aya hak mah aya kula paling seuri geus teu nanaon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh elos emang kakula nu ngerada aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameunangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna kada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkan agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak kodi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamerintahanna kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murigak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu kaditu sia mah ahli neraka sia kaditu iya teu dijawab kuku lagi sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngaweukeun pamerintahan mana sebab kokocoranna ti mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih rumanta kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagungkan neraka maksudna mah nu kiai behelanan aju nyana ngansorkeun proposal nyokot aju ngada tadina bagus jasa ilmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngong ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana ameh disapekeran jelema dulur badak maghrib urang ngaji ieu sing hadaya lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho bener aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulur ayo urang ngaraji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sanu magana kiai anu embung lah ieu mah kajen teu ngaji cak hate teh teu kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nyana ngalaglegan duit masa duit pamarentah teu hayangan kercan jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu diderengekeun ku masyarakat mana malah kercan terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid sabaraha 18 duaan berarti ngaji tidak ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahkul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina lain lalagaan tah mah hebat jasa sok jangan nyeun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat aing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung kuari teh indah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pasantren make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo lah jelema magan ngaji ge biasa we kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah ku cenah ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tah urusan Allah tah mah kos kitu mah
lain kudu haju benduk ka eta santri, benduan awak urang, introspeksi, muhasabah, tanyakeun ka diri urang, sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu beta ta salat teh awak ge sebenarna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah. Kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangfaatanna be ku batur dimangfaatkeun. Tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu. Nah, berarti awak sia nu goblok, nu tolol digantung sia ku aing. Aya naon ieu sia? Coba aya naonan? Terus ku urang diwarah nafsu urang. Oh, sia lantaran dedeketan jeung pamarentah. Emang lah ulah teng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama. Tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan. Jadi orang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau. Ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula cek urang teh bari duit sia rek mere gede leutik. Siapa pajar bener baik kan tuh siapa tolol sih. Sabara orang nu ditolak teh wau mah terus berjuang ayo ngeriung diondang ku nya pek bae kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah tuh sok datang atuh datang tadi itu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu balong teu dahar ajan diberkatan bae. Siapa pacar bener baik kan tuh atuh Taiwan teh wale datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula biru palak bener ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah teh ieu memang tugas si Gusti Allah keur carita aya waktu mah teu hayu ngan ketika dibere duit henteu bu aja dibere cokot-cokot mah cokot bae itu jangan satu itu rahasia negara tuh kok situ ulah didahan teh Allah maha uningat teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Abah ibarat dicaritakeun abah nya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ambalayah dagangna teu bagus teu masalah sebab anu halalan anggap nu kajian halal kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar rasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata ngakuari ih dibere batu ditarima bae bagikeun anu dibagikeun atuh sapa nyan mah teh husu ge urusannya na ieu teh batu adak dibikeun gaji penitia khusus nya teh beleteran cara kos gitu. Cenah atuh berarti racun sama udah mukes gitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapangi jeung Allah pan. Pek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ya sebenarnya kurang bagus. Atuh mah di perusahaan, digawe di perusahaan sama kos gitu mah tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad hese di negara model urang mah tuh hese mantap mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji moal gede di bawah ngaji moal bupati moal ngaji dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung ban nyana mah embungeun sebabna makanan hayangna teu terjalan ka luhur bae teu terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae teh kan hebat tang kos itu mah teh
ngaku berartinya lah ngajengan mal deket dong jeung bupati we teu kadeuleun jeung emang ngajina di handapeun tanggal Ambon we masalah geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah kan deuk Allah urang hanya mampir doang kuari Masya Allah mampir haji nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dalik wa min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mantak sabara urang anu deuk calon bupati nu bisa mah kukula dinasehatan diomong disindiran rangka sarita datang bungus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana tah teu jadi tuh kitu usaha bae tangka ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deui kumaha wallah mah kitu nyaho teh mah jeung moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah nagara moal ka jadi kumaha gitu ieu deuk memperbaiki diri bakal kapanggih jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui koba nu geus umurna leuwih ti 60 mah tah moal kebal deui jasa tah mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal nu hideung ieu bae asal ieu bae nah engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang masyaallah tah ieu ulah datang ka ngahalalkeun barang haram aulafa ujuba mujmain alaiha tawangana pikeun kana wajib mujmalih salat 5 waktu didapikeun ku jana selesai jeung salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener isya bener tapi subuh mah teu wajib tah mah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus sarakaat subuh mah 2 rakaat maghrib 3 rakaat nah isya 4 rakaat itu bagus sih isya 4 rakaat teh nah sebab kan urang teh tunduh waktu isya mah nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib nah kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat 2 rakaat nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditakeun wajib eta mah henteu jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujmal murtad teh masyaallah karim atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib bangan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah nah kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokokna wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang masyaallah nah ieu ge urang guari deuk menghadapi tanggal 1 haji tanggal 1 bulan haji teh iraha kiai setelah diutang dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok tanggal 1 na isu tapi lamun urang ngitung nyukoma pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel sulam munairen Muhammadiyah nyekelan sulam munairen geus lain berpatokan kana ru'yat kuari teh berpatokan kana kita bohong kadik ngomong-ngomong ru'yat
jabuktina ketika sulamunairen ru'yat nyana tengah ru'yat. Nah kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depak nyekelan gitu Happy Maris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kemis. Lamun nu nyekelan sulam berarti lebarana Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke peuting ru'yat ulah ningali sulam ulah ningali Happy Maris cukup pokona ru'yat talamun ru'yat kadeuleu ku ari iseket teh sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha didoleukeun. Oh iya aya 2 ceukna. Masa bulan 2 heeh. Eta mah dina dada golode ceukna. Lain bulan belum penting tahu atuh. Wah ieu ru'yat teh beres si lokos kieu we. Nah jadi kudu ahli da we tetep kan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut letik urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih kaayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli udah mah pohara jasa bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan na ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk terek ngajak sama mangga duk milu mangga duk teu ge masalah kayak di akhirat besi kula ka sorga ulah marilu belos masih maaf sia bae bocana kiai bencana mun yakinkeun ka satu yakin ja itu lo yakin bakal ka sorga boso amat iya tuh geus kitu bae boga kayakinan itu tuh yakin udah kuat tuh hiji anak indozoni abdi bi cek kanjeng Nabi hadis qudsi aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal antak kula mah boga kayakinan surga oh cek Allah atuh geus bae ka surga teh heula kitu bae saya nah ieu bakeur carita hese kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ka negara berat totos bae boga kabeung berat kula teu berat ka NU teu berat ka Muhammadiyah teu berat ka negara kula bae geus paling pamajikan we jeung anak deuk diajak si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran perbo deuk hayu deuk teu masalah sakjana tuh deuk bae jeung adik-adik kula deuk nanya deuk milu deuk henteu oh salah tadi moal kumaha paling rek nanya we ka Jipendi deuk milu moal ka ditu sieun sintrek we sia saya kan itu teh bakal lalagan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisab qot'ina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal 1 geus lamun isuk berarti Senin Selasa Rebo ngaenen karena sejerokan berarti tapi Senin Selasa Rebo guys lebaran Rebo berarti coba orang buktikan ke ja tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arpah tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arpah berarti tanggal 10 lebaran geus urang puasana 20
lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin poe Senin tanggal 9 Salasa poe Rebona Lebaran lamun anu endek milu misal terjadi misal perbedaan mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa berarti tanggal 8 poe Salasa poe tanggal 9 Rebo Lebaran poe Kemis spek geus jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah mah ja pamarentah ge di akhirat teu tanggung jawab ieu nya ge boro-boro nanggung jawab batur uga aing ge cenah berat ti kumaha atuh geus kaya kira masyaallah hampang jadi hirup teh ngan anu hebat ba puasana ti tanggal hiji lamun urang puasa tanggal hiji cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al yaumul ladzi ghafarallahu fi Adam alaihi salam wal yaumin min dzilhijjah anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta poe bulan haji Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun nah ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda cak setan pangedah-ngedahna di sorga buah ieu jeung eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah. Kangjeng Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek ya. Atuh percaya bae ka kula atuh teu beu masalah. Sebab kula mah pada hirup leuwih ti heula tibatan maneh dam. Cek iblis dia jadi geus jauh lu kali ku pangeran teh geus jauh ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehat wah bau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat nah sekali dua kali tilu kali badam ti heula hirup teh geus ti heula ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunah. Nah, jadi ieu teh dilarang. Dilarang teh lain sembarangan larangan. Eta teh maksudna mah nitah. Nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang. Kitulah Gusti Allah ngaranna ge. Bener tah? Ieu, coba bae. Diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam. Diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah. Morosotlah ka dunia. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunia bae mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunan ulah kitu tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang itu wajar-wajar maksiat ngan ayana maksiat teh deuk daon deuk aya bab tobat jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat nu mantak aya maksiat salilana ngan aya bab tobat teu salah masalah mantak bener bae terus malaikat masalah bae iblis urang mah di tengah-tengah berat ke malaikat hebat berat ke iblis atau teu hebat tinggal urang bae mutu introspeksi aing sih lobaan nganyarupaan ka mana ye ka malaikat apa ka setan barang ku urang ditilik-tilik asana aing mah lobaan ka setan di sakira teh berarti atuh neraka nah kuari Adam sujud plek terus be istighfar Kangjeng Nabi Adam istighfar diterima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awalu yaumin min dzilhijjah tanggal hiji bulan haji mantap man soba walikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin sajelema nu puasa di tanggal hiji haji Allah ngahampura sakabeh dosana masyaallah lain amin puasa eta puasa
atuh moal benang di aminan was itu mah Masya Allah. Wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poyan kedua Allah ngaijabakan doa kangjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min batnil hut. Allah ngaluarkeun tina beuteng lauk engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng kangjeng Nabi Yunus. Masyaallah pohara. Eta bawi di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Eta wiridan kangjeng Nabi Yunus alaihissalam waktu kangjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut. Bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit ya boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana tuh jualan kan di jero laut di jero beteng laut. Masya Allah karim. Iyalah kaki Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Datang ka waktuna borosot diutahkeun ku laut. Nah cek Gusti Allah cek kangjeng Nabi man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sittatan sanatan lam yasulla fi ibadati tarfatain. Sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah satahun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan. Poe kadua tah. Oke dongeng kangjeng Nabi Yunus. Poean katilu wal yaumul tsalits allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Poean katilu teh poean anu diijabah doana doa kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam madak man shoma zalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana. Berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabi'ul yaumul ladzi ulida fi Isa alaihi salam. Poean kaopat poean di mana dilahirkeun kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4. Nu mantak ban soba zalikal yaum sajalma nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra. Bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan-kesulitan kepakiran-kepakiran. Tah poe kaopat tas gadet. Bakal murang mun puasa di poe kaopat moal dibere riweuh, moal dibere pakir, dibere senang ku Gusti Allah. Ya Allah, ya poe kaopat. Zaji hadir. Wal yaumul khamis al yaumul ladzi ulida fi Musa alaihi salam. Poean kalimat poean nu dilahirkeun kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Man shoma zalikal yaum bari'a minan nifaq aw min azabil qabri. Sajalma nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masya Allah. Andak nu karolot nu tereh paeh ye. Nah ieu puasa teh poe kalima tah. Aduh, geus gede jasa ganjaranana. Kagenep wal yaumul sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair. Sajelma poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka kangjeng Nabi kana kahadean-kahadean. Poean kagenep mandak mansomau yanzurullahu ilaihi birrahmah. Sajelma nu puasa di poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna. Nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Jelema moal dibere kariweuhan salilana. Moal disiksa saliwana ku Gusti Allah. Poean ketujuh wal yaumul sabi alladzi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tabdi'a ayyamul 'ashr. Ketujuh poean di mana digembok dikunci lawang-lawang jahanam. Pintu jahanam anu 7, pintu neraka anu 7 kunci wala tuftahu hatta tabdi'a ayyamul 'ashr. Mal dibuka jeung teu dibuka sehingga lewat poean ke-10. Nah eta mah ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu muka. Beuh. Malaikat ge bingungeun.
di kadieu nutup kaditu nutup cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana geus ditendang we ku malaikat blong ai nutup kabeh lawan darakan waduh wayan kadalapan wal yaumus saminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shoma sahaja lemanu puasa di poe tarwiyah Buktiya mila adi mala ya'lamuhu illallah bakal diberi ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena suwa gede pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah an soma kana kafarat lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup nu mentek kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ka poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lemah anu ngalaksanakeun kurban fabi awwali qatratin qatarat min dam yaghfarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa urang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan urang kabeh pokona bersih bae. Nah mentak siapkeun guari orang puasa bari orang dula deuleu mana embe nu gede siapkeun ku urang saha nu bakal meuli aing deuk menta ping-pingna we mah ye lain deuk meuli kana geuk mentai we tah kitulah caritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian orang doakan para jamaah haji dulur orang kawau orang tetangga orang dulur-dulur orang kebehan mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ketenangan jiwana dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mata manggeus aya di Lauhil Mahfuzna geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanana teh kos keur ritu maot lah ngaranna secara hakikat mah nya maot dihareupeun Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan nginahin lain lalagaan emang gua gitu orang boga keyakinan berangkat ti dieu ndek ibadah haji datang ka ditu kapanggih jeung Baitullah di Baitullahnya poe Jumat kebenaran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teh nu maot mah ujianna nangke di akhirat bakal kabita oh dah kitu mah aing teh hatu meureunna hayang ka Badung ceuk teh siapa untungnya seserian ke di akhirat teh bari ngiringkeun Baitullah Masya Allah nya sengit na kabinda-binda kuari mah urang sararedi teu bisa balik deui lah lan anu lah eta mah manusiawi padahal secara hakiki lah geus nikmat jasa atuh kana di jero kuburnya maot di Mekah hareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna deui sain atuh indah ras harapan tuh kan mantak geus urusan kos kitu mah teh manggeus aya ti dituna ulah kieu lah yang momal ka Mekah beusi keren ke ragag deui di baing tentu lagi itu ja poe kamari ge anu teu kana keren ge nu modal rambalaya jadi ditu mah deres mantep jasa maot anu di urang nah ieu lah keur carita tetep urang mangan sakadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditangtaingan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di barokati surah Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin aw azama 'alal kufri wallahu a'lam bissawab.